coba ragap diri orang jahilnya cik aing geus datang ke mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya lamun Kangjeng geus rasa hadir urang bakal nak hirup 100% bakal bener. Hudang urang dipenting begitu hudang teh ya nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket urang merangkat ya atuh isukan dek gawe isukan ke kantor aduh tutuduh cek cenah teh malah berak deh ada Abu Jahal teh jeret tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulem nangan sakedik wengi teh di mana wengi langsung we Kangjeng Nabi mah salat masyaallah kagambar hudang Kangjeng Nabi gugah Kangjeng Nabi kacipta Kangjeng Nabi teh di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud nu matak dicepeng ge dampal sampean anakku Siti Aisyah teh oh da ieu Kangjeng teh nuju sujud tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan asana gitu kan asana ieu langsung Siti Aisyah hudang gitu hudang teh mana Kangjeng barang kita dirampak oh keur sujud ya Allah ya Rabb yo setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang penting ya Allah Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting teh di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barar sampeanana lantaran teu liren-liren salat Haji Pendi ge baru sarua main bola banyak kita. Nah, Abu Jahal kan berarti. Waduh, Kangjeng Nabi. Aya sorot ka urang. Set, urang hudang teh penting bakal giat. Sok. Geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi. Dumantak dina thariqah mah dina thariqah Kangjeng Nabi Sayyidina Husain Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, terus ke belah dieuna Musa Al-Kadzim terus ke guru urang. Geus urang dina thariqah mah asal hudang bae isin amat ka guru, cek guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu. Di guru nyahoeun bahwa urang teh teu hudang isin amat ulah waka ku Kangjeng ku guru bae heula. Tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bakar nyahoeun beuh ya aing hees bae nu mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak sah bareng hudang teh beuh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mah sejurig teh mah meureun mantak nepak ke meureun boga hutang si eta na aya nya deui sarua bae tuh kan tak ieu kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba kurang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal giat komo di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat jadi imam emang dunia iya nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bage hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes oh Kabanten bage 20 penting eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamualaikum ya Rasulullah dipeting teh urang assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Safatullah terus we urang dipeting teh salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temenmu Kangjeng Pendi mana sini bareng di dulu rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina tah ieu kehadiran Kangjeng Nabi masyaallah karim
Nah dakwah Kangjeng Nabi sirajam munira bagaikan lampu anu nyaangat. Ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna sanggeus tadi dijelaskeun oh ieu haram ieu halal terbuka urang eta teh sidar Kangjeng badak deukeutan ge Kangjeng. Nah ya Kangjeng teh terus dakwah barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana fakir aya di Kangjeng, miskin aya di Kangjeng, yatim aya di Kangjeng, tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul. Kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh. Terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di Matung Marwah adit andil jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi. Wah, walahan. Jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam. Waduh cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mada ieu Khidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah ya Allah in kana hadza huwal haq famtir alaina hijaratan minas sama' aw tidak bi adzabin alim. Goblok da urang kafir. In kana hadza huwa haq, lamun memang ilmu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti geus Gusti ulama bandingkan ge pamtir alaina hijaratan minas sama, turunan garedeg bae geus hujanan batu bae awi tidak biadzabin alim atau siksa dengan siksa-siksa anu parah lain iman kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi sehingga pepentahanna ge lain lalagaan lamun bener Muhammad diangkat dari rasul ku Gusti geus pamtir alaina hijaratan minas sama, hujanan garedeg batu jeung sajabana au tidak biadzabin alim atau siksa gempa ke angin ke ya segala rupa pepentahanna kan teu beres kusebabna teu percaya ka Gusti Allah teu percaya aya siksa kubur teu percaya aya pertanyaan kubur teu percaya aya nikmat kubur teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur teu percaya aya mizat teu percaya aya siratal mustaqim teu percaya aya surga jeung neraka kafir itu ngaranna teh sehingga tumpuan hirup tega di dunia dan dunia jeung dunia bae unggal poe nu dia di gundam lagi dunia gundam lagi urang makan gundam teh lumayan aya kaakheratan seutik kadang maca sholawat gundam teh komunitas gaji mah kieu datang ka imah ju hees tas dahar teh terus salat dahar gundam lagi lain aduh Muhammad tuh gerokeun ku majikan Kak gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing suganda Kangjeng Nabi lumayan dah Muhammadan kan orang tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atawa nya anak Muhammad iya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya nah pepentahanna teh kan bade geus siksa kami turunan galedeg turunan batu turunan siksa-siksa geus turunkeun pokona mah azab daripada iman ka Muhammad paning disiksa ya Allah ya Rabb urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat geus kadeureuh surga kadeureuh neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh duh lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng hasil tina ngaji masyaallah karim muludan sugan bae urang teh ieu teh meunang syafaat ti Kangjeng Nabi cacaan Kangjeng Nabi aya di urang nah negara kos kieukeun bae antepkeun bae geura ulah mikiran negara urang mah urang cacaan Kangjeng Nabi nyorot ka urang sirajam munir mahal teh ya Allah ya Rabb mentak datang urang daek kudang dipeuting daek tahajud daek maca sholawat cacaan Kangjeng Nabi tuh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
nah kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi teh aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat. Di Kangjeng Nabi diceritakeun kos kitu. Nah, cintakeun ka para wali Allah. Urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng. Lamun sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain. Nu mantak merena ge receh. Eta teh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere. Tuh. Seris ya. Tuh mere teh mah Kangjeng hukum mah. Masalah sih, masalah ieu keur carita doang. Keur carita doang, carita ge cenah kiai atuh ai karasa mah. Ulah ngomong sia mere henteu. Batur mah seri mere sia. Kan? Ih sinar Kangjeng Nabi. Masyaallah. Betah urang aya sinar Kangjeng Nabian. Di UP yen mantak barartah kunaon itu? Oh sinar Kangjeng Nabi lain, uduk 2 piring. Sudah teh sinar Kangjeng Nabi. Uduk masa pira uduk cuma jasad doang. Tapi sinar Kangjeng Nabi. Nah, Masya Allah kan. Alhamdulillah kan. Mahal teh sinar Kangjeng. Ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi, resep urang. Sahabat nyaritakeun resep bae. Sebab naon? Ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad. Sinar maksudna. Ya tinggal dikembangkan doang sebenarnya mah. Tinggal dikembangkan ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai na hasud anu Kangjeng Nabi mah ulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai na hasud mantap teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud cak Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur ai prak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah. Urang nanya ke diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji kasih eta teu betah. Oh horenganan aya hasudat aya panyakit lu ku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana. Mantap urang. Cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji. Nu mantap betah mah ngaji teh di mana? Di luar di Takal Ambon. Atuh teu betah kumaha aja wau henteu naon teu ka kiai na ge. Atuh cek dia geus aing mah betah ngaji di Cilongok mah wau henteu naon teu. Aju ngaji na sakadaek na aing jadinya kiai mah ngocopak bae mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tong mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di dalam teh geus 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh mah jelema tah tuh nya hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb. Nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tah sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan nemantak ayat diturunkan ketika musyukun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayaanna kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lalam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun karena kagorengan anu dipenta ku manusia
kagorengan anu dipenta ku para kupar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeraan abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeraan bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeraan bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeraan bere abdi teh wanita-wanita hayang gegeraan menta kahadean dunia hayang gegeraan sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe ting doang Gusti ira diangkat jadi wali goblok karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ke babaturan cara aing hirup mah kunaon deui penting hudang tahajud dik naon dihirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 poe ting doang geus dakwah geus mohar jasa deui cenah teh hirup bantu geus pokona lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang ya sudah ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ieu kakak tahajud deleukeun be Masya Allah dah ieu hayang gegeran urusan kahadean teh nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeun na kahadean emang manusia mah kos kitu lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir-fir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulaku dia ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh Gusti daripada abdi iman ka Muhammad geus teh turunan bae abdi main dah siksa batu turun-turunkeun siksa kenapa ku Allah diijabah brak atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayukeun mata ulah tenang durturkeun Allah tek jawaban nazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaulan agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih kaula lantaran manehanana teu percaya ti iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung wari jelema nu marabok emang bahagia bingung jelema anu judi emang bahagia bingung jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep celi datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka dieu sieun ka dieu rempan ka dieu rempan urang ieu nu senang mah hirup ieu urang teh mantap bisa anjrek cicing di majelis teh induk datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang bae terus kiai bae terus sakumaha nyana kenek aing gunana takut tenang-tenang teu tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu yehe atuh ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mali teh tenang tok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus bereskan si ieu gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna hees nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa hees lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente ye teh balik ka imah salat geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5
eta kan tenang ya saya cek pemajikan nang bu abah si eta ku pohara amat ngojopak kok kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokoknya jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun tahu anugerah Masya Allah Karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureuneunat laku dia ilai majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus minta ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teman teh lah kak geus bareng ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu saha emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro karena hayang ditolak antara marah pemajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk beli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajunti ku kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebuk anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan bos gitu kan nggak ulah dilayanan ulah lamun dilayanan saruana beres laku dia jalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapel kuari teh lamun urang ningali orang-orang Yahudi atuh palalinter bahkan kapinteranana teh geus diakui dunia Kristiani teh palalinter tapi cakuran mata teh bodoh lantaran teh nyaho kana sesembahan nu asli ai urang mah ieu teh disebut pinter henteu disebut bodoh heueuh lantaran atuh urang mah bodoh teh beneran bodoh batur mah jadi kebanggaan naik kapal teh urang mah naik kapal teh bingung di mana meuli tiketna sanggeus teh meuli tiket teh deui leumpangna jauh jasa ka kapal teh jadi orang mah tetep ngayal teh goblok naik kapal teh ngeunahan naik angkot sia kapal mah capek leumpangna angkot mah di mana hayang stop kurang seutak setik mah menta bae kakenek ya ampura bukan tapi naik kapal ulah jadi kebanggaan capek di mana beli tiket di mana orang asup aju aturan-aturan lagi di kapal teh teu meunang sambarangan korsina geng geus aya merek-merekan teu meunang berubah kapan ayeuna ka Mekah maka pan sapira urang pangodokan urang Kendal sapira urang terep
pondok lu tinggal kaler kidul datang ke jero kapal 1000 mun pamingpin atuh geus ribut jero kapal dan ku pamingpin geus ribut ieu cenah kula di mana ya geus diuk bae geus diuk di perbeus nyegera diuk bae di mana bae geus diuk cenah kudu make atur geus lain sapira jeung babaturan geus darah diuk bae yang diuk bae kabeh engke ngomong coba kursi aing sieun kursi aing misalnya geus ojol lah geus ojol geus ulah darah urang mah rombongan asupna masalah di batur bermasalah teh kos gitu batur masalah itu kursi namun tenang mesen kapan komor sebelah kiri aya dari hareup dan pas tu mah mesen kursi lagi urang henteu dibuntut los oh cek jero kapal ngeunaan joyak-oyakan sia naik dari mana dibuntut atuh pahingan atuh sakitu ge ujuan sia di jero-jero kene komo batur wae nu di luar di talian sia aduh masya Allah udah bagus beres komo orang Madura mah geus parah tau bodohna deh Madura mah bodohna teh jadi cok orang Madura kok begitu ye nya nama neuleuh kapal capung orang ini belum nah kenapa orangnya di dalam kipasnya di luar aduh anjing mana panas kan di dalam itu bagaimana itu katanya caknya nama kipas tahun baru goblok orangnya di dalam kipasnya di luar Madura sama begitu nah iya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia sanggeusna lahir gede ngagibag kabeh musyrikin Mekah kulantaran di dele berbeda Muhammad diletik datang ke masa balik ya Allah pikasieun Muhammad komo begitu umur 40 tahun diutuslah Kanjeng Nabi jadi rasul iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan inna arsalnaka syahidan wow Kanjeng Nabi teh diutus teh jadi saksi model kamodelanana nyaksian umat nu baraheula padahal panderi kehebatan Kanjeng Nabi teh panderi ayana tapi nyaksian nu baraheula pan meureun saksi mah kudu nyaho pan Kanjeng Nabi na panderi kok jadi saksi dibere ku Gusti Allah keterangan-keteranganana dina Al-Qur'an deuk kumaha teu nyaho syahid wa mubasysyiran mereka berberita surga sesuai jeung aturan-aturanana hirup di alam dunia melalui syariat bakal dibere surga nadhira Allah nyiptakeun neraka ketika nu teu akur jeung syariat bakal dibere pangbalikanana neraka nadhir wa da'iyan ilallah Kanjeng Nabi ngajak terus ka Allah biizni dengan izin Allah wasirajan munira Kanjeng Nabi teh bagaikan lampu anu nyaang anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nur anta iksir wa ghali anta misbahu sudur bah ieu urang diuk di dieu lamun lain aya syamsun wa badrun mal bisa ieu teh Kanjeng Nabi nyorot ka hate-hate urang Kanjeng Nabi teh geus maot secara zahir tapi sinar Kanjeng Nabi na di Cikupa sacikupa kasorot blah belaraja sabelaraja kasorot blah SPT sa SPT kasorot blah SPT teh sebatan mau camau blah Masya Allah kasorot ku sinar Kanjeng Nabi tipe tingkene geus bae ngaje lamun lain sinar Kanjeng Nabi mah bisa nu sinar Kanjeng Nabian mah boro-boro tipe tingkene dek ngaji bahkan isuk-isuk batur ngaraji nya nama indit tinggal ragap diri urang ieu sinar Kanjeng nu aya di urang apa sinar Abu Jahal tuh kan
kadeuleuna mah sinar Kangjeng wallahu alam jerona aing nunjuk da ka mana maksudna oh udah le curug aing anta syamsun anta badrun anta nurun nah ini Al-Qur'an sirajam munira lamun eueuh sinar Kangjeng nabian urang geus acak-acakan hirup teh komo di tengah-tengah negara keur meujeuna kos kieu situasi politik carut marut ekonomi gitu kene harapan kaharep dan can jelas lamun eueuh sinar Kangjeng nabian wallahu alam putus harapan kajen kukumaha ge tapi kulantaran aya sinar Kangjeng nabian keun baelah ja politik aya nu ngurus ekonomi aya nu ngurus janyanan nu urusan politik ku hawa nafsuna ieu ekonomi diurus ku nyana ku hawa nafsuna ieu meureun patula patali antara negara-negara jeung boga niatanana wallahu alam keun bae meureun keur disungkun ku Gusti Allah jasa kedeung deui ge pararaeh nyana ge sarua jageuning paharto ge maot Gus Dur ge pupus teteh Habibie ge paeh atuh meureun nu kadina ge balodar ka sarua nah ieu seula seri atuh nani ngomong kitu kudu seri ieu mah keur carita itu kan geus urang mah amankeun diri urang lah geus jamal kebal deui nah payah neangan Maisah yuk bawa hasilna tah neng yuk urang pake dahar nginum pake ibadah ka Gusti Allah jageuning nu sugih ge jamaot ieu nu gagah ge jamaot ieu beda jenderal-jenderal ge anu bintangna di dieu teh aya bintang 7 aspirin teh mah tuh paeh sarua parah atuh komo urang eta bisa ngomong kos kitu kunaon aya sinar Kangjeng Nabi mun sinar Kangjeng Nabi mah matak jelema dititah ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kunaon eta lantaran sinar supaya gede dengan sinar urang bisa tenang menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae sinar Kangjeng Nabi ya nu matak lain maca sholawatna ieu teh nu mahal teh lain maca assalamualaikum nu mahal teh bisa bae dibaca Quran assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum nu mingpina ki fudhali assalamualaikum atqal asqiya ya assalamualaikum dipimpin kunyana ngeunaheun masyarakat mir rabbis samai ngeunaheun kan gorenganan di jero nama neuleukeun cau Ambon aya maksud lah ngomong siapa komor rajana itu ona mah ya gawean assalamualaikum siang tenaon mau berkat pamalingan berkat sama kus itu mah tuh dibudoli ona nya nama aya gawena ieu tuh gawe naon berkat beak kabeh kunyana ieu nu mahal lain eta tah kunaon rasa hadir Kangjeng Nabi rasa hadir Kangjeng Nabi di benak hati orang eta nu mahalna assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal asqiya bro bisa terus dibaca kurang teh tapi terasa hadir Kangjeng Nabi nak bit mulu dan beak ya kan cau Ambon Ambalaya pas ini jeung ieu eta kan teu hadir Kangjeng Nabi tapi lamun hadir Kangjeng Nabi Masya Allah urang keluar di majelis sendal urang hadir Kangjeng Nabi di dia hadir Kangjeng malai diberes na jepit kela diberes lain kegeng dan lili umum itu diberes sendal kulit mangga tuh siapa pacar bener baik goblok semua aing mah keur ngomong teu hadir teh Kangjeng Nabi hadir Kangjeng Nabi malai ya Allah ya Rabb merenanan ku Gusti Allah tita ulama make sendal meureun babanggaan teh aing make sendal teh ja aing lain jelema mulia wali lain kiai lain kok make sendal bagus-bagus teh ngabangga-banggakeun dampal suku muliaan mana dampal suku aing jeung taneuh meureun muliaan taneuh meureun manan kitu ge jatan mah teu pernah takabur ai meureun nu mantak dileungitkeun teh pamalingan teh gerak Allah paling coba hayang nyaho kumaha ye nang gerak Allah teh tukang pamalingan lagi ngiskin tip betul sendal haji pendek
dipaling. Dipaling. Goblok. Tradisional. Berarti teu hadir Kangjeng Nabi. Nu hadir Abu Jahal teh. Barang Ki Fudoli mah leungit sendal. Wioskeun wae. Berarti Kangjeng Nabi. Tuh hadirna Kangjeng Nabi. Nya nama teu mana wioskeun wae. Sapira sendal tuh kan ngeunaheun kadengena ku urang. Nggih. Ieu nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabina. Salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi, atuh diganjaran mah diganjaran ngan eueuhna naonna. Tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi, ya Allah ya Rabb, assalamualaikum zainal anbiya, ya assalamualaikum. Salam ieu teh langsung ka Kangjeng. Kangjeng teh kan dari assalamualaikum cek Kangjeng Nabi. Assalamualaikum asbalasbiya, ya salamat. Cek Kangjeng Nabi assalamualaikum. Di mana sih ya, assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung letik dunia nisbati Kangjeng Nabi, letik boroti Kangjeng Nabi wali begitu letik dunia teh bisa hihiberan ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah wali atau ke Kangjeng raja ning raja Abdulul Makhlukat di dalam Kangjeng set orenganan di Cilongo ke assalamualaikum belah itu di dalam aya nunutan sana make jas cak Kangjeng Nabi kok nundutan aduh Abu Bakar ka dieu tinju tengah hormat sia ka aing teh keun atuh mantak balik muludan ge eunana ona sebab naon kehadiran Kangjeng Nabi ieu mahal tah ieu nu mahal teh rasa hadirna Kangjeng Nabi masyaallah karim ulah waka ka Gusti heula luhur ke Kangjeng. Kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng, kunci ma'rifat aya di Kangjeng, kunci surga aya di Kangjeng, kunci neraka geus dipasrahkeun ka eta. Maksudna dek jam sabaraha we mangga. Kabehan. Ya Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya dan coba ragap diri orang jaheuh nya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal hirup 100% bakal bener. Udang urang teu penting. Begitu hudang teh ya. Nu hadir di jero benak hati orang Abu Jahal pasti merengkat ya atuh isukan dek gawe isukan ke kantor aduh tutuduh sekian malah berak deh ada Abu Jahal terjerat tapi lamun hudang Masya Allah Kangjeng Nabi mah kulem nangan sakedik wengi teh di mana wengi langsung Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi gugah Kangjeng Nabi kacipta Kangjeng Nabi teh di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud nu matak dicepeng ge dampal sampean anakku Siti Aisyah teh oh da ieu Kangjeng teh nuju sujud tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan asana gitu kan asana ya langsung Siti Aisyah udang gitu udang teh mana Kangjeng barang kita dirampak oh keur sujud ya Allah ya Rabb yo setiap lain sekali Kangjeng teh wengi teh aya tah nyorot kehadiran Kangjeng Nabi di hati urang hudang penting ya Allah Kangjeng Nabi mah kebanggaan penting teh di mana penting teh salat Kangjeng Nabi nu mantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barar sampeanana lantaran teu liren-liren salat. Haji Pendi ge baru sarua main bola. Banyak kita. Nah, Abu Jahal kan berarti. Waduh, Kangjeng Nabi aya sorot ka urang. Set, urang hudang teh penting bakal giat. Sok. Geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi. Dumantak dina torikoh mah dina torikoh Kangjeng Nabi Sayyidina Husain
Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, terus ke belah dia Musa Al-Kazim, terus ke guru urang. Geus urang dina thariqah mah asal hudang bae. Isin amat ka guru, cek guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be. Lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina thariqah mah kan gitu. Di guru nyahoeun bahwa urang teh teu hudang isin amat ulah waka ku kangjeng ku guru bae heula. Tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru thariqah mah kan mursyid bahkan nyahoeun beuh ya aing hees bae nu mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak bareng hudang teh beuh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mah si jurig teh mah meureun mantak nepak teh meureun boga hutang si eta na aya gede ge sarua bae kan tak iya kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba kurang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah yang giat jadi imam bae kuari emang dunia iya nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bage hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bage 20 peting eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamualaikum ya Rasulullah dipeting teh urang assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Safatullah terus we urang dipeting teh salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temanmu jangan nyampe di mana sini baru di dulu rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina tah ya kehadiran Kangjeng Nabi Masya Allah karim nah dakwah Kangjeng Nabi sirajam munira bagaikan lampu anu nyaangat ya urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna sanggeus tadi dijelaskeun oh ieu haram ieu halal terbuka urang eta teh sidar Kangjeng batak deuketan ge Kangjeng nah ya Kangjeng teh terus dakwah barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina ceuk maranehanana fakir aya di Kangjeng miskin aya di Kangjeng yatim aya di Kangjeng tapi geuninganan ngaku diangkat jadi rasul kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matung wah ada jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi wah walahan jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam waduh cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mada iya Khidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah ya Allah in kana hadza huwal haq fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw tidak bi adzabin alim goblok da orang kafir in kana hadza huwal haq namun memang ilmu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti geus Gusti ulama maninggan ge fa'amtir alaina hijaratan minas sama' turunan garedeg bae geus hujanan batu baik awi tidak biadabin alim atau siksa dengan siksa-siksa anu parah lain iman kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi sehingga pepentaanna ge lain lalagan
lamun bener Muhammad diangkat dari Rasul ku Gusti geus tamtir alaina hijaratan minas sama hujanan galedek batu jeung sajabana autina bi adzabin alim atau siksa gempa ke angin ke geus segala rupa pepentana kan teu beres kusebabna teu percaya ka Gusti Allah teu percaya aya siksa kubur teu percaya aya pertanyaan kubur teu percaya aya nikmat kubur teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur teu percaya aya mizat teu percaya aya siratal mustaqim teu percaya aya surga jeung neraka kafir itu ngaranna teh sehingga tumpuan hirup tega di dunia dan dunia jeung dunia bae unggal poe teh nu jadi gundam lagi dunia gundam lagi urang makan gundam teh lumayan aya kaakheratan seutik kadang maca sholawat gundam teh komunitas gaji mah kieu datang ka imah juhes tas dahar teh terus salat dahar gundam lagi lain aduh Muhammad tuh gerokeun ku majikan Kak gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing suganda Kangjeng Nabi lumayan dah Muhammadan kan orang tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atawa nyana ka Muhammad iya ya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya nah pepentahna teh kan bade geus siksa kami turunan galedek turunan batu turunan siksa-siksa geus turunkeun pokona mah adab daripada iman ka Muhammad paninggi siksa ya Allah ya Rabb urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat geus kadeureuh surga kadeureuh neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh duh lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng hasil tina ngaji masyaallah karim muludan sugan bae urang teh ieu teh menang syafaat ti Kangjeng Nabi cacaan Kangjeng Nabi aya di urang nah negara kos kieukeun bae antepkeun bae geuna ulah mikiran negara urang mah urang cacaan Kangjeng Nabi nyorot ka urang siroja munir mahal teh ya Allah ya Rabb mentak datang urang daek kudang dipeuting daek tahajud daek maca sholawat cacaan Kangjeng Nabi tuh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum nah kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi cak aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat cak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu nah cintakeun ka para wali Allah urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng lamun sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain nu mantak merena ge receh eta teh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere tuh series ya tuh mere teh mah Kangjeng hukum mah masalah sih masalah ieu keur carita doang carita ge cenah kiai atuh aya karasa mah ulah ngomong sia mere henteu batur mas dari jemere isya kan sinar Kangjeng Nabi Masya Allah betah orang aya sinar Kangjeng Nabian di UP yen mantak baratah kunaon itu sinar Kangjeng Nabi lain uduk 2 piring sudah teh sinar Kangjeng Nabi uduk masa pira uduk cuma jasad doang tapi sinar Kangjeng Nabi nah Masya Allah karim alhamdulillah kan mahal tersinar Kangjeng ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kangjeng Nabi resep urang sabayan nyaritakeun resep bae sebab naon ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kangjeng Nabi Muhammad sinar maksudna ya tinggal dikembangkeun doang sebenarnya mah tinggal dikembangkeun ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiai-na hasud anu Kangjeng Nabi mah ulah-ulah hasud urang ngaji ka kiai-na hasud mantak teu betah urang tuh Kangjeng Nabi ulah hasud cak Kangjeng Nabi ulah ujub ulah takabur ai prak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah
urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kangjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji kasih eta teu betah. Oh horenganan aya hasudat, aya panyakit luku Kangjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana. Mantek urang cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji. Nu mantak betah mah ngaji teh di mana? Di luar di Takal Ambon. Atuh teu betah kumaha aja wau henteu naon teu ka kiai na ge. Cek cenah geus aing mah betah ngaji di Cilongok mah wau henteu naon teu. Aju ngaji na sakadaek na aing cenah kiai mah ngocopak bae aing mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae. Tah mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia. Barang di dalam teh geus beak 2 bungkus bau budak. Emang teh mah tolol teh mah jelema tah. Tuh nya hudang tuh. tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu. Nah sinar Kangjeng mahal ya Allah ya Rabb. Nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tam sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan nemantak ayat diturunkan ketika musyukun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayana kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lalam bimaradi lamun bae Allah ngagegerakeun kana kagorengan anu dipenta ku manusia kagorengan anu dipenta ku para kufar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeraan abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeraan bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeraan bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeraan bere abdi teh wanita hayang gegeraan menta kahadean dunia hayang gegeraan sarua menta kahadean akhirat kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe ting doang Gusti iraha diangkat jadi wali goblok karak 2 poe doang geus asa hebat jas malah nganasehatan ke babaturan acara aing hirup mah kunaon deui penting gudang tahajud dik naon dihirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 poe ting doang geus dakwah geus bohar jasa deui cenah teh hirup banget geus pokona lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema kakak emang tidak ditanyakan ke pemajikan nyaho aing dihudangkeun ye kakak tahajud deleukeun be Masya Allah dah ieu hayang gegeran urusan kahadean teh nah ieu mah siksa hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa percis sakumaha hayang digegerakeun na kahadean emang manusia mah kos kitu lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun dijabah atulah qudiya ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna
atuh bea kabeh daripada abdi iman ka Muhammad geus turunan bae abdi main siksa batu turun-turunkeun siksa kenapa ku Allah diijabah berat atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayeukeun mata ulah tenang turunkeun Allah tek jawaban nazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaulan agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih jeung kaula lantaran manehanana teu percaya ti iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung wari jelema nu marabok emang bahagia bingung jelema anu judi emang bahagia bingung jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah gedong mewah dan lain sebagainya tetep celi datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya geus dijelaskeun tetep bingung sieun ka dieu sieun ka dieu sieun ka dieu rempan ka dieu rempan urang ieu nu senang mah hirup ieu urang teh mantap bisa anjrek cicing di majelis teh induk datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang bae terus kiai bae terus sakumaha nya kenek aing gunana takut tenang-tenang tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu yehe atuh ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mali itu tenang tok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus beres kan si ieu gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna HS nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa HS lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente ye teh balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya cek pemajikan nang bu abah sia eta ku pohara amat ngojopak ka kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus HS di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis HS ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun anugerah Masya Allah karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilai majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus minta ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teman teh lah kak geus bareng ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu saha emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun
enggak tolak tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antara marah pamajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang deuk beli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak 3 bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebuk anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan ngomong gitu kan nah ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapel padahal bacana ge sarua bae dan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atau ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar terbalik maghrib terbalik ge isya ge nanya ke haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon cek gitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah mangariung heula kaji aya di masjid henteu tadi mangariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahajanya dan ngarokok atas ngariung deh ngobrol aya anak nan letik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha gitu tuh lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki model mana amin bae kemudian siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih TK-nya dulu iya ulah sok dilayanan ieu kan takbanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema layar juna liqana kafir-kafir anu teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehanana teu amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu henteu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehana ngalaksanakeun tugas-tugas manehanana di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bageun polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayoritas ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bageun sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna
ya urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara. Lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut jelema. Urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah. Urang sok nanyakeun polisi ka mana sih lantaran ini ngancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese deuk mundur hese geus dat. Tapi ku polisi makan bisa bae dat sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya hese urang bray barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti ku urang henteu micen urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah. Nah TNI sarua kene we ieu negara lamun eueuh TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niat bae anu bener boh cacak-cacak eueuh TNI negara endeu kumaha nya geus siap nama perang nyawa ditarohkeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu eta kan sia mah lain ngolodan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat kamu setengah jasa teman jelema aduh pora aing mata ulah-ulah hayang ngarobana no hayang ngaroba tekad eta beta tah kadanan cara TNI mata mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mata hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat teuing hese tah aing beuteul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing tah meureuneun tah geus panyakit datang ka paeh benernya ya Allah akan budakan pun usia iya ya ulah mun aya awewe teh pengudikan mah tetep bae mun marah-marah bae eta memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetep urang nu jadi sarakina kudu laer tali Aisyah eselah urang teh ngaranna ge bibirna opat ieu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicumponna lamun dicumponna meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kasih itu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese juga awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain titipan istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok lain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun kumaha ge eta geuseusan rumah tangga wa ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus iha iwajun datang ka paeh bengkok paeh ngana kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu ye atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna jeung urang mah kan ulah kebal-kebal urang atuh pura-pura aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet kak padahal mah can alus kadeui gampang padahal teu boga duit kadeui oke taktik atuh udah so diumbar bae terus saya geus sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di da eta mah teu beres sisa lakina teu beres tuh beres kurang ajak penting ning tahajud cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna kuari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isu ka mall deui gitu
namun gua teu daek tahajud moal isuk kan gua tuh kudu diaping ku urang kajian lah teu ka mall ge embung tahajud goblok. Aduh, masya Allah, tinggal orang mikir, aing memang menang pemajikan di mana sih asli deh. Ternyata orengannya di pondok pesantren Korea, cing lu, paingan, atuh. Esa di bener nah orenganan, masya Allah, ayah tuh pondok pesantren cing lu. Sejasa. Boga duit nanti tah muludan ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae duit kakak geus kajian we gara-gara RT minta muludan tungtungna berencai dasar ulah ngomong teh perseban teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sumut tah hese dipenta jang muludan dah hese deh sakjana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cak RT aduh aing ngaharepan nu ribut goblok. Aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilogok kan rapi. Nih kayak kene artes tah pasikeun ka RT tuh kan kanggo naon masyaallah leles hate eta ku aana bae ge masyaallah kali entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datar bapak sia mah kos kitu baheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak mata nage kayak gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae yang geus sumbat hirup aing. Masya Allah kali tapi nu geus boga pemajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade koordinasi aing meureun. Nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digagarakeun mun digagarakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang katembong kadele katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres entek urang ge kos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana dah kiai ngomong doang ulah waka kabatur kiai bae heula aing mah ngojek bae yang kunana ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah beres sama kiai kamari mau pondok pesantren gua di pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hati urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren Asupendiah Al Jahannamiyah teu enggak kurang lurus menuju Allah engke haseupna kapan ka ambe ku jelema wa idza massal insana dhurra karamina wallahu a'lam bissawab.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa Allah ta'ala bi sayyidina